Sampurasun para wargi panismana di mana we ayana nu aya di kota di desa di mana oge Gusti pastinya dengan urang sadaya buktosna urang teh sapendak deui ngalangkungan program panismana YKB Basa Sunda. Danget ayeuna sejang ngaguar patali sareng jejer diuji dimurnikeun numutkeun buku panglenyepan wasiat anu dicandak tina kitab Jabur pasal 66 ayatna anu ka-10. Nanging sateacana hayu urang nyuhunkeun pitulung ti Roh Suci sangkan ngabukakeun pikiran urang bagaimana urang hayu urang ngadua. Gusti Allah Rama nu linggih di sawarga nyuhunkeun Roh Suci anu teu wae ngauban abdi ngabukakeun pikiran jeung mana abdi sanes bae ngartos kana pangandika anjeun tapi oge abdi tiasa ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Abdi tiasa janten caang jeung uyahna dunya. Amin. Para wargi, jejerna leres pisan diuji jeung dimurnikeun. Aya saurang padamel di hiji kantor namina teh Akang John. Akang John sama sekali teu nyangki yen geuning rerencangan sapadamelanana sobatna aya niat jahat samupakat jeung rerencangan nu sanesna hoyong nyingkirkeun anjeunna ti eta kantor. Para wargi, padahal eta babaturan sapadamelana teh dikongkolakeun ku John, diusahakeun damel di eta tempat eta kantor teh ku Akang John. Dibantos itu ieuna tingawitan nugikeun ka ayeuna babaturan si Akang John teh bade diangkat janten karyawan tetap. Ceuk paribasa Sunda, eta teh disebatna kahadean dibalas ku kajahatan. Tinangtos para wargi si Akang John ngaraosan jelu, ngaraos ku jiwa nyeri hate. Dina hiji mangsa aya sobatna John anu sanes anu cumarita nyarios masihan pepeling. Saurna teh, "John, teu gampilnya jadi jalma anu bageureut teh. Nya ayeuna mah John geus we lah candak we hikmahna we atuh. Ieu teh kajadian mangrupikeun hiji ujian sapertos perak anu dibesot ku seuneu dimurnikeun. Naon rupi anu disanggemkeun ku sobat John anu sanesna ieu tiasa maparin hiji panglilipur. Sakumaha pangandika Gusti anu dicutat dina kitab Jabur pasal 66 ayatna anu ka-10 nu kieu unggalna. Nun Allah abdi ku Gusti parantos diuji sapertos perak dibesot ku seuneu terus ku Gusti parantos diuji. Para wargi anu nyerat kitab Jabur ieu umajak ka sakumna bangsa pikeun maruji ka Allah Rama. Ajakan eta sanes bae pedah kenging rupa-rupa berkah ti Allah. Nanging justru sabalikna kumargi aranjeunna teh nuju ngalakonan rupi-rupi ujian anu nuju dilakonan harita. Tangtosna eta ujian teh parantos diwidian ku Allah Rama. Anu nyerat kitab Jabur oge ngajentrekeun yen ujian anu tumiba teh lir ibarat perak anu nuju dibesot ku seuneu pikeun dimurnikeun. Proses eta pikeun miceun kokotor anu tiasa ngirangan kadar kakiatan, kamurnian, oge kaendahanana. Anu tiasa ngaronjatkeun nilai jualna anu mahal. Para wargi ujian anu kasorang anu tumiba ka urang tiasa datang ku mangrupi-rupi kajadian. Sapertos dihianat anu ilustrasi Akang John tadi. Oge tiasa ujian dina kahirupan teh mangrupikeun diusir, ditolak, nya. Disogok geuning urang bibibita. Tah, dina nyang hareupan sagala rupi ujian eta dina kahirupan urang, nya urang kedah leres-leres salaku murid Gusti, urang kedah ngandelkeun Gusti, nya eta urang kedah tiasa nyandak ieu masalah teh naon sih maknana pikeun abdi, naon sih ieu hikmahna kanggo abdi, ngalangkungan proses-proses ujian-ujian anu ku urang karandapan dina kahirupan ieu. Urang nuju diasah ku masalah, ulah eleh ku masalah. Eta teh
hiji proses anu ngamurnikeun diri urang, ngaronjatkeun ajen inajen, ngaronjatkeun kualitas diri urang anu langkung diasah sareng dibentuk. Amin. Ayo urang ngadua. Gusti leres pisan, abdi ayeuna mah nampi naon rupi ujian anu kasorang ku abdi, sebab abdi percanten aya anjeun Gusti anu tiasa maparin jalan kaluarna, maparin solusi sangkan abdi kenging berkah di Gusti. Nuhunkeun Roh Suci anu salawasna nyarengan abdi. Amin. Pamirsa, ayeuna waktosna pamiarsanya kanggo sami-sami urang janten berkah ku cara ieu di-share nya Panis manah teh nya kanggo wargi-wargi sangkan tiasa oge anu ngagaduhan masalah uninga eta solusina. Oge tiasa di komen manawi aya hal-hal anu prayogi ditaroskeun ke tim Panis manah tangtosna ngawalan. Sasieun sabeunyeun mugia janten berkah kanggo urang sadaya, tontonan jadi tuntunan. Cagrampes Gusti ngaberkahan, hatur nuhun, rahayu.